I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Gimana? Biasa, budak murah ulin. Nih, ulin pakai Nukio, Bos. Nih. Pakai yang kupling dong. Tingali motor urang. Halus tuh. Jalikeun aing ge. Naon ieu mah? Laki-laki tuh pegang kupling bukan pegang rem. Jalikeun aing ge. Tingalikeun lah, naon motor butut ieu mah. Ka bapak aing, bapak Ih, aing. ngadat itu. Arek Ih, ngadat. Motor butut. Balik, ulin, balik. Balik, ayo. Balik. Ay bapak aing. Si Joni hayo we liliaran gimana? Di mana Joni? Ya babatuk capek. Capek aing ah. Aing motor aing meuli motor tuh diledek ku barudak aing naon cenah make metik cenah butut. Tah dahar mah aya jeung peda. Oke atunya tuh mah yang motor aing mah. Nah, da eueuh aya ge peda. Keun we, saya aya we, peda aya. Aing motor. Ih, di bejaan teh kunaon tah aya peda jeung peda. Bae hulu namakeun we jang bapak, hulu nama. Aing mah boga bapak teh torik deui. Ih, budak teh nya amuk-amukan. Kan aya cek urang ge jeung peda meuli atuh asin tah. Hayang beli motor hayang nu kupling mah bisa jemplingan atuh. Kalah si ganu ayan budak teh kita dahar teh. Pak, Nat Gusti itu aya peda hanapeun dulang. hayang motor. Kunaonnya? Ini jangan kali boga bapak teh geus dugi ka hulu aing motor. Da ti bareto ge pan eueuh mamah maneh nya kudu sing sabar we. Da kudu aya ku sakitu-kituna. Hayang motor. Peda teh. Motor. Da eueuh belut di mana atuh wayah kieu. Boga kolot kieu teuing. Ngala-ngala atuh hayang belut mah maneh teh. Aing bae nginit deui aing ah. Teh ka mana deui? Oi, we dengan awewe atuh. Inu ngora. Heeh. Duh, kumaha ya yang ganti motor. Aing mah hirup teh. Titidiu diledekan di Sepul. Awas ya ku aing mah. Tingalikeun isu ganti motor pokona mah diceodekeun pokona motor memang mogok wae, memang metik. Bingung metik wae. Gak siap, Bang. Kahulang Aing beruang kotor Joni. Okay. Hah? Aing pengen beli motor. Si Epul kita wae aing beli motor beda ka bapak aing.
dah ngabung pedak. Tekan motor naon? Yang kupingan yang itulah minimal banyak cewek. Ayah, ini di babaturan aing. Siapa gadun salah? Jadi break guys ya. Halus pokoknya mah barajos. Enon tuh, Pokoknya mah ngajoak. ayah enon meh si Epul mau yang Arek, aing dikupu ayeuna. ya betul. Ayo. Aing mau beja ke aing, toreng goblok bukan aing mah. Orang mana bukan motornya? Ayah, ayo telepon lah sepeda. Ayo wah. Ayah, kalau mau. Ayah Wah lila tuh. Ayo. Kahirupan ke asa pararoek kieu. Pamajikan hayang baju teu. Kira aku kudu ngajual motor. Duh. Naon dieu? Oh. Naon bebal? Rai, kene eueuh motor teh. Naon motor? Aya motor masuk lah wani sabaraha. Sok lah. Atuh iraha COD hayu pertama itu. Sok iraha atur we lah. Keur kabeneran ye butuh duit ye. Sok. Ya tuker tamah tuh cenah, Bray. Tuker tamah jeung naon? Oh, iya cewek ditelepon deui. Oh, heeh sok. Kabaran deui we, Jang. Siap. Yes. Siap, yuk. Aduh, kebenaran, iya. Kagak diomongkeun ieu pemajikan teh. Alhamdulillah aya milikna meureun. Ya tuh kayak lah ieu motor mogok we. Nah,